kata Nabi. Contoh, Ustaz eta cukup Quran hadis teu kudu make kias. Aya fatwa Jogja la kiasa fil ibadah. Dibayang wong aya nu nuntun kuning mana kan nek kurban pentadari nak kurban kuning Ustaz eueuh aya diharap apa eueuh muning kareng ngagarung masina tuh di mus dikiaskeun karena sapi karena bakor Jawa mis teh muning teh kade lamun teu make kias nu ilmu bapakeun da eueuh dina Quran juga menakan dina Quran nu ka ilmu bapak aya ge wala takut lahumaku ulah nyebut ka ilmu doa nyebutkeun isi ulah nyentak disarang komok lamun deungeu disebut kias awalawi cukup kan cukup make kias Ustaz kaidahnya haram tentu jemputan eta haram ari satu-satu haram tentu jawabnya haram ari eta si haram tentu jawabnya haram ari kucung haram kucung nu diasana nu bau budak ayeuna mah dicabut dibeler dijikeun jeung PLBK parati anjing geuning dosisna bang tinggi tambah sprit campuran cai hati turun dibeler disebut oposan atau kamari bahasa lebaran kamari arah itu teh modal kadenya sampai PLBK dibayar wong matara katinggal anjing nu meunan arah sabab anjing geuning pelna be anu pemuda dihakam tanya Ustaz ari PLBK sabu-sabu haram jawabna haram cik eta dalilna sungan ibu dina Quran dibaca inna sabu haram kan tuh ayat innamal khamru wal maisiru wal ansaru wal azlamu rijsun min amalis fastanibuhu la'allakum innamal khamru al khamru teh kullu syarabin muslim minuman syarabin muslim minuman ari gaya PLBK eta sipan lain minuman dikiaskeun kana innamal khamru dikiaskeun dibandingkeun diukurkeun kadinya dina pada ngilangkeun akal haramna teh teu aya dina Quran nu batak